Halo guys, anjay. Oh, bagian beberes tuh ya aing mah yo. Tinggal di bagian gegeroh deui anjir, anjir. Iraha tuh aing teh jadi CEO, jadi boga mbak-mbak pokona mah aing teh tinggal duduk manis menerima pemasukan, Ah, paduli lah pengeluaran mah nyaho sorangan pemasukan aya mah urang teh meuli layar teuing geuningan. Tadi teh urang teh naon deui beberes we hayo nya guys nya. Tadi teh orang teh saacan beberes di dapur teh nya geus nya gegeroh heula ada gegerohanan loba cek urang teh nita kalau urang cek urang teh bantuan sia teh mini cing teh aing nanti beberes cek urang teh ya gegeroh tuh sia teh cing teh enggak mau bibi enggak mau hayo we enggak mau sia mah cing teh bantuan atuh urut-urut maneh sia teh ceteh. Lanjut di dieu teh nya geus nya cek urang teh naon ieu teh geroheun teh asa loba wae iraha teh cek urang teh saeutikna dah hayo geuning loba da ieu loba jiwa mah geuning nya geus nya. Tadi dia teh urang teh sagala dikumahan pokona mantin nu leutik nu kagede teh urang teh dikumahan we cek urang teh nya geus nya. Tah, tadi teh urang teh ngumahan jolang mah ngumahan katel mah ngumaha sagala dikumah cek aing teh banget dikumah cek aing. Tadi dia teh lanjutnya guysnya ya teh kana gegero segala digerohan da urang mah geuningan lamun misalnya tinggal teh asa kararenyeng ning ningali kumahan aya deui teh asa hoream ning dina wastafel teh nya kararenyeng cek urang teh segala dikumahan ya nama cek urang teh rengkot cangkeng nu penting mah beres we nya geus nya ieu teh posisi mah da can mandi urang teh ngaheulakeun heula beberes ngaheulakeun heula gegero nya geus nya ieu teh sebenarnya mah naon teh beberes teh sakabehanana cuman da sidikan durasina panjang mata kurang tadi sepat we anjing sepat asin sepat sugan. Ieu teh tempatna nu leutik mata kan kurang tadi manjing we di mana anu tempatna nu rada ieu ku aing teh rada di teuneunan tadi mana we teh kurang teh panci naon paranti nyeupan sangu ge kurang di kumaha da geus laladok maning gareuleun nya geus nya. Tong sapo kana suara urang meuni loba nu ngalaliwat mobil motor da sisi jalan nya geus nya ada kumaha deui ini ngai urang mah denge di dieu deui. Ieu teh panci teh badag coen teh di kumaha dina wastafel nu leutik nya da kumaha deui atuh ding da dibawa ka cai hareureun ongko urang mah daluk dek mun gegero lamun dinu hareureun teh urang mending keneh dinu heureun wastafel daripada heureun tempat mah soalna urang mah da naon ada kadieu komo aing sagala dibaduk sugan mah sugan. Lanjut kana gerohana lagi teh nya urang tadi ieu ta si dinding na teh kan ku seng urang tadi rada dikumah dengan sagareuleun nya geus nya da rideung urang teh digosrokan we nya geus nya tadi dia teh geus gegero teh urang beberes di handap da geus ieu sing teh bereskeun heula kumaha ieuna cuk urang teh geus nya tuh cek aing ge gararaneng di dieu mah di sisi jalan teh aing da mararota dan ganeng lieur aing mun ngadengen ge asa torek kana ceuli teh aing lanjut karena beresanan nya geus nya ieu teh kurang tadi dihandap tadi beresan tinggal ieu sakutu balaktakna ieu teh ieu teh karek sapoe ku aing teh ditinggalkeun teh beberes teh anger we cek aing teh balatak deui aing kararenyeng ningali balatak teh urang teh beresan we kurang teh bae rengkot cangkeng ge da kumaha deui hayu we cenah rengkot cangkeng da kumaha atuh aing mah poe deui beberes mah nya geus nya. Tadi teh kurang tadi sapuan sieun teh kurang langsung diempel oge da sidikan aing ngaran balatak mah kumaha deui geuning da naon ge kudu sagala beres ning nya geus nya kurang teh disapuan sagalana teh diberesan pokona mah ieu nya tinggalin cek urang mah tomat tina kresek diantep cenah buruk cek urang teh geus urang eurihkeun cek urang teh urang beresan da lebar da ngaran-ngaran di urang mah sayuran keur murah-murah keur mahal keur murah mah kieu balatak anjir loba jigana teh stok-stokna teh da nyaho sorangan geuningan nya geus nya nya sakitu bae ti urang mah nya geus nya sing sarehat sing garade milik pokona mah nya geus nya nya kitu wae ti urang mah nya geus nya jangan lupa beberes jangan lupa gegeroh nya. Assalamualaikum dadah bye bye muah.